Atuh panjang batu nama teas meureun bah. Heeh. Nya. 8 gram. Atuh batu na bae ge sagram teh lah nya. Mungkin 7 gram mungkin. Nya 7 gram bae berarti kan kisaranna nya. Nah. Iya, berarti 7 kali barasa gramna werak. 7 kali kilo. 20 hiji. Buki bae abamanya. Nek laja 7 kali 2 sabab laganya. Iya mah ongkosnya 100.000. Dan Inggris cincin. Serangan mau bahan seperti perak. Menemui batu perak nama. Kayak di dalamnya kok bah 100.000 ongkos teuing. Oh. Itu berarti mah pasna baraha? Tarima jadi 25 geseng. untuk bisa 200. Buat usaha 200 mah. Oh. Iya ukuran lainnya. Oh, ukurannya itu lah, Bah. Itu lagi serangan gede lah. Atuh gede. Apa bara umurna? 80. Bah, Ajarun bejang narjana. 80. Oh. Ieu ieu baheula zaman kebenan kikieu. Masyaallah. Ayo asli orang sumur. Asli urang kudu. Nyaho Cibayoni. Atuh nyaho. Nya si Juna. Atuh henteu jauh teuing ka Cibayoni mah. Kami mah di Cigoronong na sumur Oh, di Cigoronong na. Kampung Asem. Lamun teh mah Cibayoni napisan. Senior ya, sumur senior. napisannya. Sumur pisan aya di dinya di Cibayoni ngaman. Bukan kami mah abah ngomong ke udah rangkas orang lain ya. Di mana horeng atuh? Menes aslinya apa Kabeh aja. kabeh kitu Mas mah orang luar. Tuh. Orang luar apa? Urang di bakal orang menes kabeh. Abi kagak apa make cincin abi he? Demi. Kan Ngora deui ka deuleuna. Atuh bu. Atuh cincin lagi gimana? Iya enggak nambah di dia bahnya. Nya. Beuh. Pasti. Nanti nguling Menes, pasar menes pre. Nanti nguling ka teman pasti tijun ka Abah Jarun gila. Coba nunyeun cincin di daya. Sekitar 5 apa ya maaf ngomongnya. Daya teh nunyeun. Abah ieu nyalir apa? 2 anjing anak. Ieu gedung ada mana anak. Jadi Cigoronongnya. Cigoronong abi. Cigoronong mah tidur sama deket. Atuh ka deket ka laut. Lain deket ka Jungkolon. Atuh jungkulan asupna Batam. Oh, abah ti tahun marahi nyeunan cincin lah. Di lelemet sih dek kieu. Soalnya masih ada kumaha tuh kodong pitik masih ada abah. Anu najis di buku di sesan main sekolah ge abah mah belajar nu kieu di lemas. Dina saha nyeuna belajar. Di kakak sorangan. Oh, diajar. Dina Pak Haji Kasni nya jadinya. Nu kieu mah di jauh-jauh ya paling alo dulu. Dia mas banyak kabeh ge. Ada beruntung sih. Dia jarang ayo udah jarang. Oh. Kasih terang. Terang. Tuang masih kerja. Haji Arif. Oh, tak apal maksudnya apal tukang emas nama tuh. Tahu. Ada haji atau masih kerja kabuhan ada keluarga kene kabah. Masih kena mamang. Iya abah ieu tempat di dia nu kamar aya lah. Pipin baheula di dia panasnya di mana? Henteu bae di mah di juga air kayak kena tempat di pasar modern tuh. Oh, iya berarti aya dua di dia. Hiji di ditu hiji, di ditu anak. Macam kayak lamun ngomong kan ngaran Abah Jarun bae. Disuruh kun gedung dengan bae itu nya gitu. Oh. Langsung ngomong santung yang cincin pasti dibejakeun karena ngaran Abah. Iya barapoe ya, Bah? Kabe nyeun Pokoknya cincin. mah hae, ieu peureun yo. Poe Kemis. Poe Kemis sak. Lamun hayang bagus ya poe pasar bae Sabtu. Sabtunya abi ka dede nya. Nya. Oh, siap, Bah. Ayo geura bayar ka dieu uangna. Atuh siap, Bah, dibayar. 300 ka dieu. Nah, napa mau naik deui? Geus 50 geus sekarang eh. Sok abah mah kitu lah ka abi. Yes, kolot pikun. Bah, lamun tihangna eta mun 2 doang mah enak eta. Bisik coplok banyak hoknya. Ieu na layo, Bah. Ieu na 2 layo. Gorengnya kiri kanan kila, bisik coploknya. Oke, lain Geus kieu bae opat bae nya bagusnya. Oh, di bagusan bae ku abah ieu mah. Gimana? Ya, abah nu ngamotif. Oh, pokoknya kumaha cek abah. Iya ge tua kieu mun dek tilu-tilu. Oh, siap geus kumaha cek abah bae cek abah bagus, kami mah bagus. Oke, Bah. Pak Haji Harun di toko menes moal anu teu nyahun. Abeh ge nyararahun. Nah, saya desa gitu. Sadesa teh Indonesia. Saya Indonesia bukan. Oh, se-Indonesia. Lahirna tahun berapa? 80 tahun berarti, Bah. Iya, Pak. Zaman Belanda, oh. Itu. Nah, Ai 80 mata. atuh merdeka na ke 7. Ai 80 mata sal. Kakara 78 lah ieu pasti langeun ka sampai 80 mah. 78. Heeh. Nah, iku di tahun 2002 2002, oh. 2020. 2, make 2 deui. 2022 nya. Sekolah tak bah, nambahan bae. 2022 cokot 78-nya. Oh. Oke. Hiji. Cokot 78-nya Minangka namanya. Oh.
12 cokot 8 opatnya. Heeh. Aya hiji 11 cokot 7. Heeh. 11 cokot 7 berapa? Opat. Oh, 11 11 cokot 7 atau opat. 11 dicokot 7. Opat. Oh, Kumaha apa mas 11 dicokot 7 ieu atuh opat 11 7. Lamun 10 dicokot 7 tilu. 12 dicokot 8 opat aya hiji deui. 11 dicokot 7 tilu. Nah 11 7 tilu ieu kumaha mas Berapa? atuh. Opat. Opat. Oh, opat. Tah, berarti Salapan didinya. Abah tahun 18 opat-opat. heeh. Berarti samemeh merdeka abah geus ngoboro gojol hog. Tah 1944 tanya 45 orang merdekanya. Heeh. Berarti abah seangkatan almarhum Astibnya. Pasti mana? Anu rengat kirang. Nah nu jeung eta. Atuh tukang ngurut di dia baheula bah memeh almarhum. Di dia pernah cicing di rengat ieu. CS Abah. Boho, bener gitu kelar. Nyaho nasi. Aduh nyaho. Tuang urus aja mah. Ho, nu ngulungan ieu bae baheula mah almarhumnya sugan cang kuburna. Oh, ngurusnya ke dieu bae. Dipencet tah kitu lah. Ho, bener kitu. Cager be abi. Ho. Nya sama biahna nya. Sababeahna. Nya geukeun Allah. Allah iya. Gitu. Ageura di DP-an 100.000 lah bah. Ulah kabeh bae. Ulah sok kabeh ieu bae ke duitna ge modul 200 kami jeung jajan. Engke bensin bisik kumaha onam. Gagah abah make cincin abi demi. Cigoronongnya. 7 gramnya. Nah, Atuh sama atur bae ku abah. Ari eta naon tulisan eta maksudna tulisanna? nya berikut ongkos sakitu 250 eta. Oh, berikut. Ngaran sa? Usep. Usip naon? Usep Saipudin. Usip Saipudin. Oh, Saipudin. tulisan baheula kelar inget ka kolot. Cigoronong. Patia urang dia, urang Patia. He, lamun bener-bener serangan cicing di patianya. Oh. Terang karena Kiai Bohori gitu. Oh, itu apa anyar kene karakter lebaran haji teh apa? Itu diberikan orang dinya. Oh, pemajikan orang dinya. Tadi nama di Serang bayi rumah tanggana. Ai, Pindah ka dia. Di lembur bae bah, kelar di lembur rumahnya. bener lagi. Ayo nek dicekal ku abi teh ku abah eta. Cekel kadinya. Oh, siapa? Rek sabaraha masih 100.000. Ulah 100.000. Duitna ge 200.000. Sokara tuh kumaha kami kene. 100.000 ka dia. Atuh kami teu boga bensin ulah 150 bae burung. Sok ngaco bae abah mah. Atuh bensinna kami hayang dahar. Jauh kene ka Patia. Terus nyokot kacamata ka dieu ge. 10. Jadi berarti sisa 100.000. 100.000 deh nya. Sisa 100.000. Oh, gitulah. Sip. Cincinna ke model kieu bah tanya awasnya masuna tetap atur bae ku abah gagahkeun. Insyaallah beda baiknya. Oh, pokoknya mah itu kami mah dipake pernah ku abah gagah berarti gitu. Abah mah kembali 50. Ulah lah. Ulah sok ngaco kumaha ulah kumaha aing mah duitna di sasrak ge. Oh, juga ada bos. Di pasar Menes nu nek nyin cincin kana Abah Haji Harun bae ka dieu. Oh, berapa? Moal anu nyahueun. Perak aya naon aya. Dijamin paling murah se Indonesia. Halal, barokah amin. Berkah bah.